keluar lah nyari angin. Daw, saha sih anu nenden tanggal 2 di dia? Kemari mah eueuh. Duh, kenangan jasa, iya nongkrong di kebon. Adem jasa. Angin sepoi-sepoi. Adem teh adem. Komo lamun bari aya si dia mah di sisi aing di dieu nongkrong yo. Hari dong, awak aing hidung. Kapoe, papanasan bae. Woi, kadun. Woi. Hari dong, awak aing hidung. Kapoe, papanasan bae. Hari dong. Kagetan aing bae siapa teh toge, teu nyawa aing keur seneng. Wih, siapa senang gitu? Ajak-ajak aing coba ada siapa senang mah. Guys, lala ngomong, diok. Di tadi juga ngajakan doang pargal yo. Nih, kemana yang saya penuh? Aing di dieu, sia nek ngobrol jeung Tihang. Oh, si aditnya gitu kira nanya di dia. Ayo naon siapa ngeureunkeun aing? Atuh ku aing dieureunkeun doang ieu, sieun amat sia ku aing dieureunkeun. Lah sia masuk ngapasin jelema? Aing da ngapaskeun jelema ge neuleuh aing. Jelema na saha? Tenang besi gadun. Ih, atuh kunaon? Kayak nang motor heula. Ayo naon sih ngeureunkeun aing? Aing jeung sia boga omongan. Aing hayang ngomongna ye, ulah di tempatna. Ayo nyender belan di dieu ye. Tah nyender. Ah. Wih, gadun, tas di mana sia? Terus di jauh aing mah mau ka bade ku sia. Lah sia sajauh-jauh lagi mau motor. Paling kesentiong doang, pakaian berapih dulu. Ih, hari jalan-jalan kesentiong doang. Sembarangan bahaya sia ngomong. Ih aing boga HP, eueuh pulsa aing. Jual baik kitunya HP-na jeung meuli pulsa. Siap pohang. Nyaon teh cewek nu di kamari di tongkrongan teh? Oh, tak langsung teh tanu sok lewat dinya. Oh eta. Ci, nyana mah jeung aing CS kieu ye. Kamari aing geus disalamkeun tapi cenah informasi deui ye, kumaha ye? Sia mah nanya na ka saya sia ka aing ye, aing mah jeung nyana soalna geus ki ijazah ye. Bener sia. Bener. Pan siapa boga duit teh? Bugu aing teu boga duit. Aing dibere maing 2.000 doang. Eta ge kudu muat seminggu. Terus lah, naon orang di dibayar, nan ulen yuk. Hai geus. Emang sia minat ka anu kemari? Oh, aing minat jasa eta. Enggak, eta mah urusan aing gampang eta mah. Tapi aya syaratna sia kudu ngabantuan aing. Ngebantuan naon aing? Aing pan kaos anyar ye. Poin can dibayar ku aing teu boga duit. Coba sia aing nginjem ulang. Siap duit be duit, aing mah bingung. Nges ke urusan sia jeung bikang eta mah nyawa-nyawa siang geus kieu be duaan. Emang berapa duit kita ada kaos? 250.000. Wih, mahal amat. Dulu kualitas bajuna, bahanna mantep ieu mah. Aing geus, tapi saya tolongan aing ya. Geus urusan cewek eta mah gampang. Bener ya. Oh. 2,5 doang ya. Oh. Tenang. Gigi 2,5. Nah, Tuker tah nu beureum tah ka dieu tah. Nu beureum ka dieu. Tah. ih, ieu mah pohang. Pokoknya mah lamun teu boga duit mah bebeja bae ka Bang Gadun. Siap.
Kayak gitu duit mau ngomong kita tadi. Motor pundung baik. Ayah bae nu apes mah. Kemari tuh mah. Pergi yuk. Ayo tuh. Duh, im kudu baca jajampelan ya, abenya na boga kaing. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fi alamin. Nginjak bumi 3 kali. Neng, kenal neng serangan baik, ada uji nyali. Kardiuk. Kenalan neng. Main serogot baik, kadang angkot. Ding cicing bae, aing bae nu kenalan. Pada aing teu lah, meureun nu nyampe. Atuh aing sarua bae do can siap anyuduan ka dieu. Terus bae ngagebugan mah. Ih, eta beungeut, dira aing biasa be. Iya, rusak. Lu runjak bener mah nak rek. Runjak. Setruk elek we fitting geus ya. Iya, disobek ku di kana. Ajur sapaing out ya. Emang kasar, no, Iya, sih runjak. Kemana tuh, Con? Wih, kemana yuk? Cewek nak? Woi, Poang. Ngomong becon di dinya yuk. Ayo guys. Oke, ya temen Mana nak yuk? Ya, benar kau ingat. Tadi saya ngomong kalau saya bau dot. Congor sia. Sia eta. Babarengan. Bukan baik dirinya. Oh. Namun be, bukan ketinggalan. Ay naon ada apa Robert? Woi, Poang, sia, ji, kuat amat sih di teangana. Mana bayar kaos? Ji tenang besi cek aing mah. Ji, atuh kantong aing mah teu cukup ku tenang. Sia kenal ka aing geus kebal meureun sia babaturan yang aing. Geura, mana bayar yo? Tenang besi bet, tenang. Ai, cewek kemari sana ngagani. Ji eta mah CS aing. Bener coba Oh. naga diekeun ya. Aing mah jeung Biasa, nyana geus aya mah. biasa geus kieu. Anggus kira. Con, eta kebel amat ya unong-unong. Oh, pugu. Emang gimana di mana gitu? Eta di dinya tah ngecak si Repan. Oh, eta anu pager hidung. Oh, Pantesan kan dulu pager lagi adem, kau bajel mana? ih, pindah bae yuk ke dinya yuk. Jadikeun. Oh geus naon bet? Anggus lah, kuari mah kieu bae aing salamkeun beta nyana. Oh. Dinat pan aing nyana. Geus eta mah gampang eta mah. Urusan aing tapi aing minjem dutilan. Di sia mah sial-sial teuing. Aing sia hutang bae can dibayar sia ka aing. Tong ki aing merah double. Aing geus berapa gitu. 200 be. Doa. Kayak aing aduh. Kunaon aing anu mere duit ke sia. Pohang. Yo. Tapi bisa meureun. Oh, Geus masalah eta mah pan gampang. tes kental urang mah. Oh, ye. Ayo, pancing narik aing. Ayo geus. Geus aing. Oh, iya gimana? Yo, gitu lah. Kudu bae. Oh. Yo. Serius ya yo, salamkeun nya aing nya. Geus tenang besi bet cek aing mah. Nah, Barak ini baru sohib sejati ya, sohib rusak. Oh, rusak. Ditraktir pun saya naon di saya urang jerat lah gitu. Bener dot. Iya mah dong sumur timba, adem. Alabatun sumur timba ieu mah. Ulah masjid. Di rapi. Kayak beungeung aing pateuh ya di kos kikeun ku sia. Oh gitu he. Sendirian aja, Neng.
Orang menang deh jawab gini nggak? Neng, boleh kenalan nggak? Boleh. Nah, ngaran. Jejes. Oh, kirain Ida. Kok Ida? Ida dari tak bersayap. Angges boga kabogon can. Encan, Neng. Pero aku sakasep ancan boga kaboga. Iya manis. Ih, kamu eta budak. Iya dong aing tinggalkeun. Eunang-eunang aing keur ngimpi. Pas udang berarehe, ya ada doang. Kamus naon? Kepleng. Jangan lupa